wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Siruyung Kawung bagian anu ka-33 karya Bapak Sukandar. Ieu teh mangrupikeun karya lawas tahun 1860-annya anu tos dipidangkeun ku mang pirang-pirang pendongeng senior. Oge pengarang ngantunkeun Bapak Sukandar teh dina tahun 1880 tos laminya masyaallah. Atuh pamugia ieu dongeng desing tiasa janten malikeun katineung urang ka mangsa kabaheulaan nya. Oge sing janten ladang amal kanggo Bapak Sukandar. Nah kumargi dina dongeng karya-karya Bapak Sukandar mah seueur pisan hikmah kahirupan anu tiasa dipulungan ku urang sadayana. Da hakikatna mah urang nyaliranya anu keur ngalalakon teh. Urang ngupingkeun dongeng lalakon batur teh sangkan aya pulunganeun keur lalakon hirup urang di alam dunia anu ngan sakali-kalina nya. Tah palawargi sadayana sapertos di zaman kiwari anu mana urang transfer artos sanajan gaib duginya, transfer pulsa dugi tah urang transfer aosan Al-Fatihah ka pengarangna pamugia sing janten hadiah anu berharga. Ih tos ngantunkeun mah teu butuhna naon, butuh doa palawargi sadayana nya, butuh doa. Atuh sing saha wae jalma anu resep ngadoakeun batur saestuna eta jalma teh keur pepelakan keur dirina nyalira matak da Al-Fatihah mah gratisnya. Yuk urang sasarengan ngahadiahkeun aosan Al-Fatihah kanggo Bapak Sukandar. Khususon ila ruhi ahlil kubur Bapak Sukandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sayulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamugia singgat tampinya ku Bapak Sukandar di alam kalanggengan sing ditempatkeun di lin taman-taman surga aya dina rahmat magfirah Allah. Kumaha atuh salajengna ilalakon Siruyung Kawung teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang ngahibur ka palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheung aing nginum cikopai udud samsai oge di padamulan di tempat konveksi bari ngajait motong berasna nya, di tempat cukur, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokoknya mah kadulur-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kubargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya anu nuju ngajeng-jehena anu nuju ngajeng-jehena anu nuju ngalamuna nya anu nuju calangapna hok caina pokona mah teu wilah-wilah. Ulah hilap palawargi sadayana sim kuring gaduh channel dongeng Sunda anu enggal nyaeta channel YouTube Dongeng Sunda Mang Ian. Mangga dibujengan mungkin insyaallah didinya difokuskeun dina ngadongeng dina kisah tanah Sunda mah bade katamih ku konten-konten sajarah Sunda nya palawargi sadayana. Ulah hilap di like, di komen, di share link nah. Sareng kumargi sim kuring madang ngadongeng na sanes dina radio nu tangtos na sponsor gaji tasa umpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring rasoyo ngapresiasi tah tiasa kana nomor dana adanya kade ieu mah nomor togel ulah dipasang nomor dana nya sakali deui sabaraha we saikhlasna supados teu nyangkolong ting kana waktos ayo urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Siruyung Kawung bagian anu ka 33 mangga kaparayun sadayana
wilujeng ngadangukeun brung ah. Sirawun anu keur anteng lalajo di luhur tangkal peuteui ngaran-ngaran monyet anu kacida iceusna manehna saolah-olah ngarti yen dununganna teh keur kapepet kudu jadi lawana. Sirawun jalang jeleng dina dahan anu ngarang kadak bulak-balik kawas anu keur mikir uleng nakranan. Ret manehna kana peuteui anu rantui sakurilingna puguh tangkal peuteui teh keur meujeuhna leubeut. Rupana baik kumanehna kapikir kumaha jalan pikeun mere bantuan ka pamajid sarta teu anta parah deui. Brek manehna metikan peuteui aya 10 papana. Geus kitu ngan keleweng bae dialungkeun tepatna mah ditengor-tengorkeun ka Bah Jagur keunana teh kana bedog anu keur ngubeng terus-terusan. Memang waktu sekali dua kali masih peuteui teh meuni raceleng atuh para rotong, tapi kalah kumineng teu sirikna plakluk peuteui teh rabeng datangna ti luhur. Dina datangna ngahanca bedog anu keur ngubeng teh aya oge hasilna. Gerakan lancah mau dadakeun lor ongkoh di Bah Jagur kacida ngarasa kagetna beut ngadadak aya hujan peuteui ti luhur langit. Manehna ngareret ka luhur sarta gerakan lancah maungna teh kaneg sama sakali. Tacan oge manehna awas bener saha-sahana nu maledog-maledogeun peuteui ti luhur. Sakilat pamajid nyebrut ngagunakeun jurus gelap ngamparna anu ngaruntui 7. Ari jebrod dari blesat bae Bah Jagur meceleng rag-ragna teh menderan pisan ka Bah Bejo anu kakaranguniang hudang basa tadi tas ti jurah roh teh atuh pugu we teu anta parah deui. Gebru bae Bah Bejo labuh deui jadi patumbang tindih ayeuna majeng Bah Jagur. Walah cilaka kakak, aduh, Bah Jagur ngagentak hudang, orokaya sarungna udar, melit kana sukuna nu ngajadikeun gejed teu bisa buru-buru ngejat. Bah Bejo atuh nya kitu kene, sarungna udar ambay-ambayan, ngagentak manehna ngakurinjal rek hudang tapi teu bisa jung lantaran sarungna kajejek ku Bah Jagur. Bakating ku ngarasa sieun ditarajang di kudu jadi musuh. Manehna ngagentak nyentok sarungna tapi kulantaran rusuh ongkoh dibari diburu-buru ku kasieun teh ari krewek teh lain nyentok sarung anu manehna tapi kadon nyentok sarung anu Bah Jagur anu keur meulit kana sukuna. Atuh pugu teu ampun deui Bah Jagur teh teu beda we ti nu direngkas kontan awakna ngagedebut deui. Wah kakak deh cek Bah Jagur ngagero reuas. Saterusna manehna humarurung bari pepelengkingan ngaragapan cangkengna anu karasa asa potong. Aduh, hambura adi, tukah aja. Ieu ka sebelah teh sarung make udar deui. Ceuk Bah Bejo bari ukai-ukai nyokot di sarungna, heg dibelitkeun kana cangkengna. Gumilar jeung pamajid mireng anu ukei-ukeian teh keteyep nyampeurkeun. Kareret ku Bah Bejo jeung Bah Jagur anu masing-masing hatena mah geus ngarasa miris, manehna muringis bari unur-unuran, jelas manehna teh rek kabur. Jagur, kumaha perkara anak kaula teh? Gumilar terus ngeteyep nyampeurkeun, panon mencerong seukeut neuteub herang panonna Bah Jagur. Bah Jagur teu nembalan, manehna kadua Bah Bejo kalah tetep unur-unuran. Geus asa bledag-bledag we purup anu jadi lawan teh ngahujanan kana awakna. Kumis anu keur waktu tadi centang teh ayeuna ngadadak ngulapes kawas anu dibeungbeuratan ku tai kotok anu medok. Kumaha Jagur? Gumilar nyesedet. Tinimang daek ngajawab mah Bah Jagur teh kalah noel ka Bah Bejo. Hiji isyarat pikeun jingjerit lantaran diteruskeun oge geus taya untupan bakal unggul anu ditoel surti. Atuh teu matak hese sakilat malik anu saterusna seak bae brengbeng duanana ngablecir mapai jalan satapak urut tadi maranehna daratang. Dagoan heula Jagur, cek Gumilar ngagorok bari deregdeg bae manehna ngudag nya kitu di pamajid nyeak nuturkeun paneuri.
Tapi kulantaran harita geus mimiti reup-reupan poek, ongkoh di Bah Jagur jeung Bah Bejo lalumpatanana teh bari dibarengan ku setan lantaran kebeku kasieun. Atuh lapur duanana teu bisa kaudag, malah geus teu katempo jirim-jirimna acan, iwal ti harieumna dedeleuan anu beuki lila beuki samar-samar kasaput ku beleg-begna poekna peuting. Pamiarsa sadayana, karena keur sila mendeko hareupeun pajamian, sedengkeun ipah emok cabok gigireun bapana rada beh tukang, harita teh karena keur digeleunut di papatahan ku pajamian, bakuna mah mihapikeun ipah anu aya maksudna rek milu ka karna. Boh pajamian boh karna kahariwangna sarua ngeunaan diri ipah bisi terus-terusan diganggu ku Surya, mangka-mangka ipah teh tacan sakumaha pangabisana jauh upama seug dibandingkeun jeung Surya. Atuh pajamian geus pugu pan sakitu buktina. Lolong teh bapana teh nya. Sanajan bener ayeuna mah pangdengena jadi leuwih seukeut, tapi naon atuh hartina lamun panenjona teu bisa digunakeun, nya umpama seug Surya ngaganggu di imah mah sanajan bener manehna teh teu bisa nenyo, tapi saeutik bae mah tangtu bakal bisa nulungan kanu jadi anak. Tapi lamun kajadianana di luar imah, manehanana tangtu moal bisa naon-naon. Ieu sababna anu matak pajamian luas nitipkeun ipah ka karna. Sanajan bener karna tengan ukur jalma saliwat, tapi pangdenge pajamian anu luar biasa seukeutna teh manehna geus bisa nangkep geuterna sora karna atawa ipah yen duanana oge wawuhna lain wawuh samanea. Tapi estuning aya tatali asih anu ngahubungkeunana, kadeueuh sarta katresna anu geus nganci kaduanana, lain ngan seukur tepung dina inbox. Dituluykeun kana WA, dituluykeun kana nginjeum duit. Ente tama tatali asih nu kitu mah nya. Eta ngamanfaatkeun. Tuluy we ka oyo. Ente nu kitu mah. Dina papatahna pajamian nyabit-nyabit kayaan dirina Surya ayeuna, cenah Surya teh geus diusir ku Bah Jagur lantaran Surya teu bisa nedunan pamarerdihna Bah Jagur pikeun males kanyeri ka Gumilar nyaeta urang Cicapar anu geus nimbulkeun tanpa daksa leungeunna anu katuhu. Oge kumanehna diterangkeun yen pangna manehna lolong ieu teh lantaran ku pagaweanana nu ngaranna Salahapi nyaeta akina Gumilar. Sawaktu pisan jeung cacadna Bah Jagur ku Gumilar waktu keriributan di Miramare. Malah baturna sapaguron mah nyaeta Piong jeung Darba nepikeun ka hanteuna perlayang masing pati. Piong binasana kunu ngaranna Dekong masih keneh mitra akina Gumilar, sedengkeun Darba perlayana ku si Bongkok mitrana Gumilar. Tah kitu Kasep, sabagian dongeng lolongna Abah Baheula sanajan bener kalakuan Abah Baheula teh beunang disebutkeun jauh tina bener, tapi ari dicacadan samodel kieu mah Abah teh jadi teu bisa awas saumur-umur bet asa kabina-bina teuing.
Ieu sababna anu matak Abah luas nginditkeun ipah sina milu jeung Surya. Nyaeta pangpang nama sina males ka nyeri. Ka nyeri Abah kanu ngaranna Salhapi akina Gumilar anu padumukanana teh di Cicapar Garut. Tapi Salhapi mah cenah geus tilar dunya. Sedengkeun Gumilar tetep mangrupakeun hiji jawara anu teu bisa dirubuhkeun. Surya jeung ipah teu hasil maksudna rek males ka nyeri teh. Nu antukna Surya diusir ku Bah Jagur, teu meunang deui ninca ka imahna. Reg pajamian eureun nyaritana, leungeunna ngayap kana cangkir awina, leguk nginum ngebaseuhan ti corona. Nah, atuh Bah Jagur teh manang luluasan kitu Abah, sapertos sanes ka putra bae. Karna nyaritana bari neuteub ka ipah anu manco gigireun bapana. Memang lain anakna pribadi Surya teh. Sanyatana mah anakna urang Gadog. Hiji lemur deukeut situ Bagendit menang nyuhli kujang. Ceuk pajamian bari musiwel kana dompet bako tampangna rek nyisig. Urang Gadog? Putra saha kitu Abah? Karna ngariuk kaget, ugu manehna sama sakali teu ngadenge yen di lemurna aya nu kapalingan budak. Teuing pedah geus heubeul meureun sasat manehna keur leutik keneh pisan kajadianana anu matak taya bejana oge di lembur. Nya teuing anak saha eta teh? Ngan sieuna Surya teh budak Pahili. Da anu diculik mimitina mah budak Gumilar ti Cicapar. Tapi sanggeusna nepi ka lemur Gadog, Bah Jagur teh pada ngaraponan. Si budak teh kungsi karbut ku salah saurang jago urang dinya. Nyadina putingna didatangan deui Bah Jagur teh. Salah nyokot. Keur mah peuting katurug-turug rusuh deui. Tapi lantaran geus kapalang, budak nu Pahili teh terus bae dibawa ka dieu, dikukut, dimumule dijieun saperti ka anakna pribadi nyaeta heupan eta Surya buktina. Ai, kutan kitu lalakona. Karna beuki kaget, eta ku nyabit-nyabit anak jago Gadog, kapan sakanyaho manehna mah jago Gadog mah eueuh deui lian ti bapana sorangan nyaeta Pasuta. Leng atuh manehna mikir nginget-nginget babaturanana di lembur anu sapantar jeung manehanana, memang lobangan teu pati dalit nepikeun ka ayeuna oge bubuuhan da manehna mah gede di akina di Bungbulang. Sahanya Abah jago Gadog teh? Karna penasaran. Nya teuing atuh da Bah Jagur oge henteu jentre nerangkeunana. Ongko adi sohorna mah ka dieu teh taya jago Gadog aya oge jago baju resmi atawa jago Garut. Oh, muhun. Karna terus ngahuleng, ras manehna inget ka Pasundi, manehna oge bisa digolongkeun hiji jago, tapi da teu katempo boga anak lalaki. Ari kana dirina sorangan mah estuning teu mantra-mantra, ongkoh saingetna manehna mah geus aya di Bungbulang dikukut ku akina. Dupi manah Abah ayeuna? Nah aya maksad keneh kitu kanggo males ka nyeri ka Gumilar. Karna nyarita deui ngasongkeun pananya ka pajamian anu geus mimiti nyisig. Dasanya nama ka akina. Atuh ka Gumilar sanajan lain manehna nu nyacadan Abah, puguh aya patula patalina dina soal riributan teh. Komo deui mah kasebut incuna. Tapi ari kudu togmol males ka nyeri ka manehna mah asa kurang berenna. Ceuk pajamian ngebrehkeun pamadeganana. Upami ngemutkeun soal riributan mah Abah, Gumilar teh kedah tanggung jawab sapinuna sasapan manehna nu janten bibit-bibitna. Munasabah upami Abah ayeuna ngadamel perhitangan sareng manehanana. Karna ngahatean perbawa asihna ipah ayeuna manehna jadi dengde ka pajamian. Geus poho we kana wulingna Aki Mursid teh, malah ayeuna manehna teu beda we tinu rek niru-niru kalakuan Ki Jatun kanu dilakukeun ku akina pribadi. Tuh cinta mah bisa ngarobahnya, bisa ngarobah akal sehat palawargi. Tak ulah gagabah mika cinta teh nya.
Pugu kitu teh mah ujang. Ngan orang kaya abah teh sasat geus teu daya teu upaya. Ipah nu diandelkeun oge kapan geus teu mampu. Cek pajamian semu-semu anu humandeuar. Nya teu kedah ku abah atuh, teu kedah ku abah ku anjeunna tanapi ku ipah. Abdi oge sanggem kanggo dikapayunkeun janten pamanggul pupuh titinih jurid datalang Yuda. Moal alang kumapalang bebela ka abah. Karena ngebrehkeun pamadeganana bari ngareret deui ka ipah, prok atuh padu teuteup, ipah ngagelenyu tandaning tumarima kana tekadna Karna. Syukur we atuh Kasep. Geuning sanajan abah teu boga anak lalaki oge teu burung we aya nu sanggup neuleman kana kanyeri abah. Nuhun Kasep. Cek pajamian ngageuri nyaritana. Heg leungeunna uyup ayap ka hareup karena gancangang serod maju lantaran geus kajudi naon karepna pajamian, gap kana sirah Karna heg diusapan bangun anu deudeuh nakranan. Nuhun Kasep, nuhun. Cek pajamian nyarita deui, Moal melang abah teh nitipkeun ipah ka hideep. Muga-muga bae hidup duaan sing boga turunan anu bener-bener bisa diandelkeun. Enggoning ngojayan kasusah nu jadi inung bapana. gap deui pajamian kana leungeun ipah, ditarik sina pindah ka hareupeunana. Ipah nurut, manehna ngangserod diukna jadi ngarendeng jeung Karna. Dua leungeun ditepungkeun sina tumpang tindih dina lahunan pajamian, sedengkeun leungeun pajamian pilih genting usapan sirah Karna jeung ipah. Celak, celak, cimata pajamian kaluar tina dua juru biwir panona anu ngalingkup kempes lantaran kongkolak panona molongpong kosong taya eusian. Hiliwirna angin lirih nebak kana awak anu keur juuh ku kesang lantaran kasebrot ku moreretna panas poe. Bari badan lalungse mentas lumaku anu sakitu jauhna. Dina reureuhna teh nyalindungkeun badan dina runggunukna iuh-iuh tatangkalan, estuni ngadatangkeun hiji kanikmatan nu taya hinggana. Saperti kayaan Karna anu keur diuk nyang hunyar lamar bari sirah ngagoledag kana tangkal, teu sirikna pereumbeun tak genah nikmat dihidan ku hiliwirna angin. Gigireunana ipah mujang hideung santen anu ayeuna geus jadi bebende pamepes hate, pada keur ngiuhan nyingkahan mureretna panas poe anu mentrang, da puguh panon poe teh keur sedeng mancerang. Geus aya sababaraha menitna maranehna reureuh di dinya, rek indit nuluykeun hanca lumaku bangunna teh horeamna aker. Eukeur mah awak lungse keneh, dampal suku linuna teh lain caturkeuneun deui. Puguh da lumaku ti isuk mula lunta ti ujung kulon, maksudna rek kabungbulang. Ipah karena satengah ngaharewos, ipah teu nembalan da pugu anu ngaharewosna manco gigireun, manehna ngareret kanu keur nyarande, jongjon keur peureum bangun anteng keur ngararasakeun kanikmatan. Karena anu geus kunyem deui teu kebat lantaran curug ipah teh kaburu mante nutup biwirna, padahal mantong ku curugnya ditutupna teh kitu.
hayang Mang Barli eta. Itu eta mah digalemo. Cicing ka mana karap atuh urang dongeng silat. Gitu Mang Barli mah ya. Karena anu geus kunyem deui teu kebat lantaran curug Ipah kaburuman teh nutup biwirna. Ipah mah nya karena brai beunta bari nurunkeun leungeun Ipah lalaunan. Nya atuh dapet nyauran bae. Kapan ieu Ipah mah teu tepi? Ipah bari ngagelenyu nyuguhkeun imutna. Bade ngerasakeun naon atuh engkang teh? Sanes manawi teh moal tiasa sasarengan kieu karena ngabelehem. Kitunya Kang? Ipah bari ngadengdekan ngebrehkeun lelewa pikagegeteun. Sumuhun horeng ari milik jalmi mah teu tiasa dikira-kira samemehna geuningan. Karena bari kareuweukana dampal leungeun Ipah heg ramo-ramona dicoo di ramesan ngabang balerkeun hiji parasaan anu ngaguru jeroeun dadana anu ngadadak ngagulidag di euneuk-euneuk kunyi parawan anu hideung santen. Laras kitu manawi teh Ipah teu kebat nyaritana kaselangku imut ngagelenyu neuteub deudeuh kanu keur nyarande. Kumaha kitu Enung? Karena meh-mehan teu kuat tembusna kaluar mangrupa napas ngahegak nu ngoyagkeun dadana. mun manawi teh engkang bakal kaceot ka kacicapar. Ipah bari tetep ngagelenyu ngondang kageget ngagremet hayang ngecrok we. Nya takdir engkang kedah kapalidkeun ka ujung kulon. Saena bae aya nu haat. Upami teu kitu mah panginten Kang teh ngaleng-leong, angkleng-angklengan, sagara ombak-ombakan, bungan dengan Kang sangsara ambon sorangan. Engkang mah kutiasaan, moal kitu mengukur di dalam meungku. Teu aya panginten Enung. Moal miuni keyep gede sabalaut Kang. Ih, sing percanten geulis. Pupujaan Kang nung nyalira mual tutung ku diduruk mual as ku dikumbah kadeudeung engkang mual aya sudana. Karena bari metot leungeun Ipah anu masih keneh dicecekel sakumaha panggerna oge rajeun we poho kabeng bat ku nuruntuy amucuy nyantong hareupeun. Engkang mah terus cekap mius deui atuh ayo getek kitu ngodok atuh Kang. Jadi gitu dong. Engkang mah entos atuh entos cekap mius deui ayo atuh Ipah bari ngagurinya jung manehna nangtung tapi ari leungeunna mah masih keneh dikekeuweuk ku karna anu masih keneh diuk nyarande. Tos rada ieu engkang ayo tos cekap urang mios deui. Ipah bari metot leungeunna lalaunan jurung kunung karna oge nangtung lalaunan bari leungeunna mah teu lesot. Muhun hayu atuh karna bari tanggah ngilikan panon poe anu geus mimiti lengser ngulon. Beral deui arindi tidinya pikeun neruskeun deui lalampahanana. Leungeun pageuh montel silih cekel teu beda we tinu ayang-ayangan. Sigana teh jauh tina kacape bubuhan lumaku diselang ku sempal guyon selang-selang ngebrehkeun eusi hatena nu can puas kabudalkeun puguh we samemeuna daya nu ngaharu biru. Mun pareng manggih anu pikawaaseun duanana oge sok ngaraneg nyawang padataran kajauhna. Pasawahan mayak pakruh-ruh teu beda we ti buludruk kosong anu diamparkeun puguh pare sedeng pibuateun. Ret ka gunung anu ngalumbuk paul tembong gelor ngajejer patepung gelang bet matak nambah-nambah rasa kelar jeung kagagas
Rusras mulangkeun ingetan kanu mangkuk di lemur anu geus lawas ditinggalkeun. Ipah atunya kitu kene, bet ngadadak inget kanu jadi bapa, mangkaning kaayaan anu tanpa daksa, sanajan bener aya nu ngurus barayana kene anu teu jauh pernahna, ngaran-ngaran ka bapa mah teu boleh bae ngarasa melang, tapi puguh ge aya nu ngabebenjokeun, panutan teu jauh nyanding anu teu saeutik ngajadikeun hiburan sarta pamepes hate anu marudah. Sakedet netra lelembutan kumpul deui, pamustunganana mah Ipah ngareret kanu keur ngajanteng gigireun. Kabeneranana teh beterus rasa abongkena dua hate geus dihijikeun, karena deui ngareret belenyeh duanana imut ngadu imut lelebnaker. Dua pasang sinar panon kumulu ngajadi hiji, nungtun poek deung deleueun nungtun leungit dedengean, pangrasa nu hirup di dunya dengan maranehna bae duaan. Teu kabireungeuh yen manuk-manuk mah di luhur tangkal ronghok narempokeun teu kadenge sora-sorana nu recet keur nyaleungseurikeun. Nu sora karna meh teu kadenge. Kah, Ipah nembalan bari sirahna nyarane, panon poe geus tos mengok ngulon. sumuhun, mangga atuh bilih kabujeng ngreup-reupan Kang. Geus kitu bring deui neruskeun badaratna, tetep saperti tadi ayang-ayangan, mun diilik-ilik mah teu beda we ti Rama jeung Sinta anu keur ngalalana ngitung lembur ngajajah bilangan kori. Kebat lumampahna teu sumoreang deui ka tukang. Breh di hareup manggih lemur, temong runggunukna susuhunan imah anu parentul, dicicirenan ku gumpukan kebon awi sarta ngajeleg-jegna tangkal kalapa rajeg sabudeureunana, daun-daunna ting arulang ketebak angin, teu beda we ti nu ngagupayan ngahiap-hiap ngajak reureuh lantaran beurang sakedeung di bakal kasaput ku peuting. Anyog ka sisi lemur karena ngareret heula ka tukang. Breh teh panon poe geus lingsir ngulon, panas anu tadi morere teh ayeuna haneut hareuh reuy, mega anu tadina nyacas bodas matak serab dedeleuan ayeuna geus salin jinis, semu-semu kulawu anu paul kasaput rawun nyuruntul pasurung-surung. Bus karna jeung Ipah ka jero lemur, lempang semu rusuh lantaran sakedeung deui oge reup-reupan anu diburu teh warung. Memang biasa warung-warung di pilemuran nusok biasa nampa anu ngadon marondok teh jadi pangjug-jugan jalma-jalma anu keur lumaku sarta kapeutingan di perjalanan. Pamiarsa sadayana, cag kumaha Ipah jeung karna ayeuna nyilang nyoreang heula ka tukang, hanca anu kungsi ditunda lain rek dicuulkeun. Kumaha ayeuna pasurangga nu aya keneh dina angkaruka, balikna mentas ngadu jajaten jeung Aki Mursid teh sasat manehna nu jadi pacundang. Balik mawa kapeurih ati, mulang mawa kawirang anu pohara, sanajan balaria tenangenan oge, tapi rasa era mah teu burung lantaran madraub jeung Ki Obing mah kapan nyaksian. Teu mustahil lamun teu terus tultel kanu sejen teh. Ku tadi mah teu dipake pikiran, eleh meunang biasa geus umumna manusa,
komo mun nitenan sikepna Aki Mursid ka manehna sanggeus taya daya teu walakaya teh kapan sakitu hadena taya ciri-ciri nyeri ati taya totonen goreng hate sanajan manehna aya di pihak anu meunang tetep bae tinduk tanduk nama someah dareh DHD Bubuden. Tapi ayeuna sanggeus manehna aya sababaraha poe diurus di memenan ku Ki Jatun mimiti cucu pabeja-beja tungtung nama tingkar cewis pada ngomongkeun cenah Pasurangga jago andalan sarta guruna Ki Jatun geus diragragkeun ku Aki Mursid urang bungbulang. Ieu beja teh lain ngahaja diamuratelkeun ku Madraub atawa ku Ki Obing ieu mah geus kitu we sanajan sakumaha ditutup di buni-buni oge teu burung we mulubus kanu sejen ngaran-ngaran jelema jelema teh atuh teu kurang-kurang biwir nyuruh rombengeun nu antukna nerekab teu sirikna saban jalma pada nyaho. Komo barang Pasurangga mireungeuh Bubuden Ki Jatun sapopoe gawena teh ngan ngeluk nguyung taya kaberagan teu burung hatena meni ngeurik peurih lir digerihan jajantung lir didudutan mang nyerikeun kanu jadi murid lantaran tetela manehna teu bisa ngabelaan malah teu kurang-kurang milik mah kapan dirina sorangan meh-mehan bobor karahayuan. Kukituna hatena nu tadina geus mimiti rerep teh manehna geus ngarumasakeun eleh ku Aki Mursid ari mireungeuh Bubuden anu jadi murid sakitu pikasediheuna mah teu burung hate Pasurangga teh jadi ngusial deui hatena jadi marudah nuntun amarah anu nguntab-nguntab ngaheab ngaduruk sakujur badana. Tapi ari kudu malikan deui kudu tarung mah Pasurangga geus taya untupan teng atuh manehna mikir lelembutanana ngalayang-ngalanglang tempat padumukanana baheula Palabuhan Ratu sisi laut kidul didinya baheula guguru ilmu panemu sanajan nu jadi guruna ayeuna geus tilar dunia tapi manehna masih kene boga dulur sapaguruan mun dipinang sarayaan teh piraku make teu daekeun. Inget kadinya hatena ayeuna geus giligrek nyungsi kadinya nyaeta ka Palabuhan Ratu sarta teu ngangkekeun deui pok bae Pasurangga wawarti ka Ki Jatun yen deuk nyilang heula balik ka Jampang Kulon teu disebutkeun rek ka Palabuhan Ratu nama sarta moal kungsi lila deui oge cenah tangtu bakal datang di Kadang Karuka pikeun ngayakeun balitungan jeung Aki Mursid. Ayeuna mah sabaru ulah Ki Jatun ulah ham-ham pasti isuk jaganing ge teu kanyeri andika teh tangtu bakal laksana ku kaula dipangmaloskeun wayahna ayeuna mah rek ditinggalkeun ulah ku kaula oge omat satungtung kaula eueuh andika ulah nyieun gara-gara nanaon jeung Ki Mursid heug atuh urang silih duakeun we nya. Kitu pok-pokanana Pasurangga waktu manehna indit ninggalkeun nang Karuka dianteur ku paneuteub Ki Jatun jeung Darwita anu teu wudu we ngarasa honcewang oge ditinggalkeun ku Pasurangga teh. Nu tadina teuneng ludeung teh ayeuna mah hatena jadi sepi-sepi karisi teu suda-suda karempan. Sok sieun torojol we boh Aki Mursid boh karna datang ngajora gamanehanana. Sedengkeun Pasurangga nu hatena geus buleud kebat kaluar tinang Karuka leumpang badarat muruka pakenjeng tidinya mengkol make jalan ka Cikupa susuganan aya wahon anu ka Sumadra. Tapi geus kitu we keur saning pangeran na atuh keur di tengah-tengah pisan jauh ka ditu ka dieu manehna keur ngagedig mapai-mapai jalan kontrakan anu kenca katuhunana kebon enteh ngagigidig rong heap teh ti hareupeun karna jeung Ipah kerting lalenghoy laleumpangna sangeunahna we maklum leumpang jeung bebende laleumpangna teh sahayuna lantaran kanikmatan mah teu kurang-kurang balik-balikanan gancang tepi moal samemena sempal guyon gogonjakan ngebrehkeun katineung hatena pugu we ari gok padeuleu beungeut itu ieu oge taya nu teu ngaranjug papanggih jeung musuh dina tempat nu hara-haraeunaker.
Pasurangga sanajan anu dina waktu padungdung teh manehna anu unggul, tapi teu burung we manehna ngarasa bangbaungeun ku wesena karena dina gerakan anu pamungkas nyaeta ngagunakeun jurus si pecat nyawa. Atuh karena teu burung nyeredet hatena, ngaran-ngaran papangih jeung lawan anu geus kanyahoan tangguh anu kumanehna teu bisa diragrageun. Ayeuna rek malikan deui hanca nu kungsi katunda. Panggih deui nya. Ayeuna rek malikan deui hanca nu kungsi ditunda, nah kira-kira bakal mampu atawa moal. Incuna pamulsi geuning. Ceuk Pasurangga ngagentak nanya miheulaan. Memang kaulah si karna nu kungsi katitih jajaten ku Andika Pasurangga. Karena nembalanana tegegnaker bari hatena mah ditapuk ku tanda tanya, naha Pasurangga teh kungsi kitu tarung jeung akina mana anu ele. Ananyel teh Pasurangga ngusial nafsuna barang ngadenge jawaban karena nu sakitu resagna, boga rasa maneh diungha ku budak satepak tur geus kabuktian pangabisana aya disahanapeun manehanana. Tapi nah atuh jawabanana teh bet kawas ngahuap bae, gari halna keur kawas nu ngahaja nyieun gara-gara malah bengkah nu akhirna ngadu tanaga. Ngurus teuing jawaban teh karena kawas nu boga kene kapanasaran ka kaula teh. Rek teu boga kapanasaran kumaha atuh Pasurangga. Sanajan bener oge Andika teh geus kolot, tapi masih kene ngagugulukeun kanu teu urus. Pajatun teh geus pugu ngalajur nafsu. Manusa nu taya pisan pangampura ka sasama. Aki kaula nu geus pugu sanuk-sanuk minta dihampura sarta rumasa kana dosana. Tapi tetep bae manehna murugul ngajak riributan. Ari ayeuna hayo digugulukeun pisan kudu jadi guruna. Mana pantes Andika mah disebut kolot tua tai. Kolot ngan umur wungkul tapi lampah matak cua. Kaitung kolot anu nurus tunyung. Rumasan teh Surangga. Karena nyaritana teu sirikna ditompok-tompokkeun bawaning ku hayang puas meureunnan. Pugu we lain dikieuna nafsuna Pasurangga barang ngadenge pangwowoleh karena anu memang numpang hina anu pohara, awakna ngagidir huntuna kekerot geus puguh panuna mah meniti burial bunceli. Nyaritana oge nepikeun ka aga ege kasurung ku amarahna anu geus teu bisa dikadalikeun deui. Alah, kurang ajar bener sia. Nyarita teh janji enya babong letah tetulangan. Kena biwir sia teu diwengku. Tarima sia sedan, pangawarah teh aing yo. Pasurangga kutina geus teu bisa nahan deui amarahna, teu anta parah deui ngan subrut bae manehna narajang. Isipah, karena ngagero kabebendena supaya kasisi bisi kabarerang. Barang jeung eta manehna ngalelepkeun badana dina gerakan orai kobra, corelat kagigir bari nyamberkeun dua ramona kana iga burung. Pasurangga ngakentak ngarempon maksudna marek malik pikeun motong gerakan nu jadi lawan. Tapi gerakan orai kobra warahan Tuan Behram lain deui hebatna anu dikombinasikeun jeung gerakan sero nyusup warahan akina. Mun gerakan sero nyusup mah dina ngalikeutna ka kenca teh paling-paling diteruskeun ku gerakan leungeun kencana ngahanca punu. Tapi gerakan orai kobra mah sanggeus ngalegot ka kenca teh terus ngolebat ngatuhu motong gerak lawan bari ngajejeg kana bincurang. Tah didinya kakara ngakil ka kenca sarta terus nyorokeun dua ramo leungeun kencana kana iga burung bari dibarengan ku ngahiatna timpugan leungeun katuhu kana pundu. Seperti ayeuna anu karanapan ku Pasurangga, jabati iga karasa asa potong teh pundukna oge asarmu. Nu antukna kakara kusageprakan oge manehna geus ngudupruk nyuuh jaba bincurang mah lain deui nyanyautanana. Ulah waka sujud Bapak, masih kene tebih ka magrib apanan? Ipah ngagorowok ti sisi ngarasa kayungyun ku gerakan panutanana nu sakitu hebatna. Pasurangga ngakentak hudang deui rada ripuh oge. Sakaligus manehna geus kabeunangan ti tilu tempat mangkaning beunang disebutkeun dina mamatihna pisan. Sanajan bari kaget ku kahebatan nu jadi lawan, asana teh beda pisan mun dibandingkeun jeung keur waktu ka tukang, tapi Pasurangga teu burung nyang hareup deui sapinuhna ka karna.
sor Pasurangga gerang memitian deui kayaknya cekarna nangtang. Pasurangga tengah jawab ukur hegakna bae anu ngoyageun dadana panonna ngagedur hurung sarta beungeutna jadi tambah geuleuk lir beusi atah beulem red ka Ipah anu keur diuk di sisi burileng panonna geus bisa dikira-kira kumaha kacecebna Pasurangga ka Ipah ngadenge ucap-ucapanna tadi anu sakitu matak ngarerabna kana hate rek andika di atawa kaula anu ngamimitian Pasurangga cekarna nyarita deui bangun anu ngwanaker. Setan sia. Cek Pasurangga bari nyabrutkeun jurus karang hau anu kaampuhanana memang bisa diandelkeun. Mireng peureut anu nyuruntul karena ngakentak cingkrak bari leungeunna ngahiat rek ngababuk pigelang lawan, tapi sakali ieu mah karna anu katipu timpu gadana ngakeblos ngahanca angin lantaran kalawan sakieu Pasurangga teh ngarobah gerakanana ngagunakeun gerakan panteng ngagadil marapat dada jeung gaduh karna sakaligus kabeunangan disusul deui ku besetan tuur ngahanca beuteung dituturkeun ku dampal suku jebrag nejeh kana kekemplong anu antukna ayeuna mah karna anu ngakeblagnang kadak bengkang Ipah teu wudu mani ngaranjug sarta teu karasa manehna ngagero lirih bari ngaderegdeg muru tapi karna ngagentak ngaboreng kal hudang deui maksakeun ngagelenyu bari pokna jamak sakieu Ipah calik deui we Kabayar tak karna mana ulah gede hulu si lain teh ha coba ayeuna kaula heula atawa si lain nu mangbayarkeun pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya cag urang tuna ilalakon siruyung kawung insyaallah kin urang lajengkeun kana bagian anu ka 34 ya bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.